kieu balukana. Ulah akuanan eta itu boga. Awas aing goblok. Ah, udah sajono meuh. Jojak ku udang teh. Sakirana hayang ngodaran anak patong nepi ka aya embel-embel kieu. Disiksa heula. Nepi ka aing teh tuh. Kita mau muningnya capeknya jauhnya di tengah. Apluk-aplukan. Naon Aisyah jeung tengah. Wah. Kejeung Bieu abi teh di tengah. Usaha eta ku si Dadung Dawuk nya dawalanya nya kitu Pak. Ke rumah sakit HP-an. Cenah da teu rumah sakit HP-an, akuanan segala. Mahnya sia teh. Oh, aya teh akuanan cenah muning di Paraban ku aing. Di mandian ku aing. Di mandian ku aing. Ayo ku aing cenah. Sensor juga nanti cenah muning ti mana lamun sia beungeut siga muning mah teuing cenah. Mun bener di Semarna. Lamun bener cenah ka dieu bawa si Semarna cenah kitu. Kitu jang, kitu dawalanya. Mohon. Mana lamun teh bener dawala. Sok usia dawala gede-gede deui. Ada gede-gede dawala. Sok gede-gede deui. Cabut sekalian. Mun bisa marabut ku sia dawala. Geus dicabut kihan ku sia. Kata langga situ. Man teuing dawala. Cabut. Siap atuh jalannya. Cing cabut tanggal teh dulu. 1 2 3 Oh, A. Tuh, nu gelo mah jauh ieu kitu dulu Kesenian naon cenah. kesenian naon eta teh. Bapak Aduh. Bancet lagi ku kitu si dawala. Gerak tingali ku sia. Tingali sakedeung di singkil geranya tuh. Tingali Gaya. tingali tuh. Tingali keun. Singkir kan. Oh, cek aing oge nya. Aing seni kareh punah pi. Teh jauh usap. Arang tingali tuh. Oh, geuleuh. Aing cik sidik-sidik ku sia sarua jeung si kurul henteu. Ieu dua beneran tuh. Nah, ieu dua Aing ngaku ngarana sektor mana? Arudang deui euy. Waduh jadi aya tiluan euy. Aing badut. Ai dia naon diharap teh kalkung naon. Kalau rusak. Biru siapa pamor bapak teh? Cik jang ieu dewek jang. Saha jong dewek sih teh? Cik atuh Pak. Sok kenal pisan bapak mah. Bapak mah lu cinta luna lain atuh bapak teh. Iyo siap doa akuanan. Dol ieu dewek si saha sih teh? Ieu dewek teh aku teh nyaho. Tuh Pak, tinggal percaya Pak. Iya dewek setelah aku pohon deui. Jadi ngawain mah. Sampai marah. Akuanan ya Kang. Akuanan kolote. Kadeng henteu. Diksa. Sia teh goblok, otak lu tuh kada tokok aing. Ai. Mau ke jeung akuanan atuh teh. Sia geus poho sia kai. Poho teh ngawain mah. Betul gitu. Muning aing sih. Di Paraban ku aing. Di mandian ku aing. Di usapan ku aing. Ku aing. Di kumaha? Di sensor juga na. Kamu barudak bola. Akuanan sih goblok. Lamun kitu carana dipaksa ku aing. Lamun sih maksa aya balik tinggal ngaran sih ku aing. Dia sok.
Rame yo. Amun teh mah kotoran ku aing. Sia nu bener. Iya, rame. Rame. Aya naon? Marilah pun rame-rame. Ada apa? Marilah pun kunjung-kunjung. Aya naon? Aya pertandingan luar biasa Pertandingan naon? antara Ento ngalawan Muncang ya. Iya beres ah. Iya, aing sesi kesenian. Iya. Doting. Raktung, doa. Wow, siapa teh? Aing bisa kenang penca siapa teh? Ai. Eureun kenang ngamuk da bala. Cadi pesawat deh. Nama cari besok. Sok sia. Modar sia ku aing rasakeun. Di modar aja sok sia. Oh. Maju sia. Wah. Alah. Boleh Pak. Di kumaha. Naon Pak? Geus deui teh. Oh. Hanas di karcis ku aing. Iya, pemenangnya adalah Semari hidup. Yo. Ai. Mana jika ibu-ibu PKK ini Pak aing. Alah, ampun Bapak. Alah. Ampun Bapak. Jam kepala kayanya. Atuh sia teh. Ampun. Ojo Melayu. Ampun atuh Bapak. Bisa kumaha. Ampun. Tong diheureuh ya. Bae pageuleuh Pak Wi. Ampun. Wes. Eno. Pengelodana nanti sih eta. Beunang cai goblok. Aturna si lain teh mesti mepohokeun ka aing. Alah punten Bapak. Lupa aing. Pina-pina teuing sia teh. Make jeung teu mikeun eta muning. Sia teh. Apunten Bapak da abdi teh naha, Bapak teh ngado nyarikeun ka abdi. Apa sidik abdi teh? Naon dipakai kana kasauran Bapak? Taat patuh. Taat jeung patuh. Nah kumaha? Saya nu nipu. Apa cek Bapak di dunia mah loba nu jiga. Ari jiga teh jauh ka nya. Mata kade bisi aya jelema anu ngakukeun ngaran Semar. Si ngaku-ngaku. Bisi ngaku-ngaku ulah dipikeun. Ngomong minjem KTP mau dipoto. Oh, mau make jeung nyimpen KTP mah. Kepinjol bolana. Duit. Lamun teh mah eta muni dipikeun yakin bareng eta juragan aduna teh moal nikah. Aduh. Delajak atuna aki-aki teh. Atuh reksakeun. Aisyah eta awak aing mulilit goblok teh. Ai. Gitu ka kolos yang gitu. Tuh ai lu. Delajak. Ampuranya uknya. Ampura jauhnya. Sami-sami ampura uknya. Sami-sami. Jadi kumaha ieu namanya aing tos tepang sareng pokoknya bade dipasrahkeun we da sareng jenisna. Oh ya. Di mana eta muning teh? Nya muning teh disebutkeun kana pecut ieu Pak. Sangkut. Kana pecut ieu. Pecut menang sisa. Kana ieu Pak. Kana pecut. Oh pecut ieu. Oh, tadi mau aku dewe. Kumaha lamun hayang nempo muning? Lamun hayang nempo muning pejutkeun we sakali ter.
Lamun ini bakal katingali. Lamun 2 kali. Tilu eta mah Kang. Eta mah duduk we. Eta mah duduk we. Namanya oge kieu eta lamun katilu kalina muning bakal nyampurkeun. Oh, keun. Walah gitu. Padahal aya ka 4 kalina. Kumaha? Terajana. Terajana. Geus penting sateh. Ai kitu mah becir. Kadung-dong. Kan pieu teh dewek geus ti sawarga. Geus ngomong ka Otipati Jagatnata Pramesti Batra Guru yen aya lowongan kerjanya tanah pikeun dewa sasakawan di ditu. Menteri Kehewanan. Walah jadi menteri kehewanan Pak. Oh jadi kena mancat di ka sawarga Bapak. Asih. Jingan wayahna meureun si lain di buruhan laku dewek. Cik diganti rupana ku dewek. Nura cahya sesenggaring wang. Nura cahya sesenggaring wang cahaya hilang hilang. Cahaya hilang kumilang. Iya meren gagah sinatria. Aduh, nuhun pisan Bapak Semar. Duh, eta sora ieu. Ariel ngomong aya sora bener kitu teh. Lain Bapak mah kitu Pak abdi teh. Kitu kumaha sia? Pilih kasih hai budak patur di damdanan budak sorangan kula kieu diantep we. Sia mah teu nempo kana pengorbanan Dan wakuna. pajoang heula sarupa oge. Tah ieu cik ini terlalu mempah gerak angkat ka sawarga jadi dewa sasatoan gitu. Kesian kok. Yes, bae atuh kitu mah. Bapak Semar kau rek mancat ka sawarga. Buknya kade dina geus cicingina kosi ka pamimpinan kudu amanah. Ulah pohokan leutik, komos lain mah geus tarasakeun jadi jelema leutik. Sae atuh kitu mah Mang Sasta Jingga, Mang Dawala permios, prahi doakeun sae kitu mah. Permios Kang Semar. Bra. Pacut teh kana orang deukeun lah. Orang tepungkeun ieu uning teh. Tuh, aja. Aya meuning, ayo orang ini kan. Walah saya Pak. Ayo orang ini tanya. Walah laksana juragan Arjuna kawin teh leueur. Hajat gede laksana syarat-syarat anu dipenta ku Dewi Subhadra teh leueur. Luar biasa tidak. Salamet sadayana nya. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton, sakali deui salamet tetep salamet. Apunten ti akang saparakan boh bilih aya boboh sapanon carang sapakan. Apunten anu kasuhun hampura anu katedaweun ningali nu dipamrih ialah lampahan partakrama urang cekapkeun wikade urang pungkas kebangkeun ti sinebaran sari tutup lawak si kota kaca.